Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Melda. Abdi ti kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade ngawancarakeun Pun Teteh kanggo tugas bahasa Sunda. Mangga tepangkeun teh. Tepangkeun nami abdi Putri Hairunisa, abdi rakana Melda. Naon ayeuna status Teteh? Abdi masih keneh pelajar sekolah. Naon wae dampak Covid kana status Teteh ayeuna? Dampak Covid ieu teh nu biasana sakola teh tatap muka nama jadi online. Gitu. Teras cara ngangkulangkeun dampak Covid eta teh kumaha teh? Jika social distancing, terus menggunakan masker, cuci tangan, seperti itu. Ai sikap Teteh kana pembelajaran jarak jauh kumaha? Selalu apa ya, mengikutinya dengan baik. Teras pendapat Teteh kana sok ngalanggar protokol kesehatan kumaha? Contohna nu sok tara ngangga pake masker. Pendapat abdi mah nya enggak sadar gitunya, soalnya Covid teh teu main-main gitu, penyakit anu serius. Ayeuna harapan Teteh ka payuna ka Covid-19 kumaha teh? Enggak tak aya di Indonesia gitunya. Meh biasa melaksanakan aktivitas anu biasana tanpa kudu harus kayak bersosial distancing yang kayak gitu, kayak seperti biasa. Sakitu wae nya teh. Hatur nuhun kana waktosna, mugi sing sehat-sehat sareng normal deui nya teh. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.